Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ustadz Babat. Di video kali ini, Ustadz Babat akan berbagi tentang syairan Sunda. Tapi sebelum lanjut jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini, supaya lebih semangat lagi buat syairannya. Terima kasih. Kita lanjut ke videonya. Warahmatullahi wabarakatuh. Hasil Isra jeung Mi'rajna Nabi urang sadayana, salat anu utamana pikeun sakabeh umatna. Urang nu jadi umatna tong ngalalawarakeuna, salat teh tihang agama kitu ceuk dina hadisna. Ade ulah marantangul diajak sholat teh mumul, ari kana dahar gembul bisi ditaro ku pacul. Mun sholat dilaksanakeun agama geus ditanjerkeun, lamun sholat ditinggalkeun agama geus diruntuhkeun. Salat kudu jeung elmuna supaya nyaho carana, bener ngalaksanakeunna pek tanyakeun ka ulama. Mun salat teu jeung elmuna eta moal ditarima, sanajan khusus salatna tetep moal ditarima. Kerjaman utara salat sing inget poe akhirat, ku Allah bakal dilaknat geus moal menang syafaat. Amal anu pangheulana ku Allah bakal ditanya, nyaeta amal salatna keur waktu hirup di dunya. Ieu jadi masalahna jalma di zaman ayeuna, lobana ringgalkeunana sanajan nyaho elmuna. Salat loba ditinggalkeun geus eueuh rasa kasieun, hukumna geus arapaleun tetep teu ngalaksanakeun. Salat anu 5 waktu anu hukumna teh fardu, geus hese unggal waktu eleh ku urusan nyatu. Teu lalaki teu awewe kana salat talalangke, komo mun keur barang gawe salat loba dimomore. Pejabat-pejabat tinggi nu dariuk dina kursi, kana salat kurang pati loba mikirkeun kursi. Lobana mikirkeun kursi. Karyawan di perusahaan waktu salatna pas-pasan, salat mah teu kabagean beakeun ku barang hakan. Kitu deui nu ngalanggur pagawean nangkep tuur, lamun datang waktu duhur istiqomah nangkep tuur. Hai kanu can pati eling burukeun geura areling, salat teh ibadah penting bisiku Allah dibanting. Hai para pejabat tinggi anu sieun leungit kursi, geura areling ka Gusti, kursi aman enggeus pasti. Komo deui kanu nganggur
entong nangkep wae tuur. Salat jadi tolak ukur, hirup pasti subur makmur. Ayo urang laksanakeun salat anu dipardukeun, hoream urang paksakeun supaya disalametkeun. Salat ulah talalangke, entong sok diengke-engke, bisi kaburu jadi bangke, ku Allah bakal dipale, ku Allah bakal dipale.